Pengenalan bahasa Sunda. Perkenalan bahasa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Para murid sadayana anu soleh sareng soleha, mudah-mudahan urang aya dina tayungan Allah Subhanahu wa taala. Teu saacan Bapak Guru mulai kana materi bahasa Sunda, mangga para murid sadayana urang pangenalan heula supados tiasa saling kenal sadayana. Ieu salah sahiji contoh perkenalan murid. Ini salah satu contoh perkenalan murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Yuni, bumi abdi di Perumahan Wahana Cikarang. Abdi ayeuna kelas 7 di SMPIT Nurul A'rof. Abdi ngalanjutkeun sakola di SDIT Nurul A'rof. Salam perkenalan sadayana. Mugia abdi tiasa diajar sasarengan di sakola ieu. Rupina cekap sakitu wae perkenalan ti abdi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni. Rumah saya di Perumahan Wahana Cikarang. Saya sekarang kelas 7 di SMPT Nurul A'rof. Saya meneruskan sekolah dari SDIT Nurul A'rof. Salam perkenalan semuanya. Semoga saya bisa belajar bersama-sama di sekolah ini. Rupanya cukup segitu saja perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian anak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, murid-murid sadayana, ayeuna Pak Guru bade nugaskeun masihan tugas ka aranjeun sadayana. Bapak Guru bade masihan tugas ka aranjeun sadayana. Tugas aranjeun nyaeta ngadamel kalimat pangenalan siga contoh anu tadi, anu ditulis ku Bapak Guru, dituliskeun ku bahasa Sunda. Ya, jadi tugas kalian adalah membuat kalimat perkenalan seperti contoh tadi yang ditulis oleh Bapak Guru, dituliskan dengan bahasa Sunda. Tugas dipoto dan dikirim via WA. Selamat belajar. Ilal liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.